Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng siang majeng kasenten ribareng baperan sareng wajah Sunda abaihin ayeuna apa nuju di acara di Parupian oge sareng apa Surabuana ieu teh tadi teh bukan dikenal teh apa Surabuana ngamu mulai budaya Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jangan lupa tonton terus di channel Suara Buana dan jangan lupa juga di like, komen, subscribe dan tekan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun lagi di acara Perpuyan Dago. Jenis muda lumayan ke YouTube. Ya di saung nini aki saur sepuh. Asmo. Iya kerekam ya. Sorry bre, korek aing mah udah view. Enggak. Otomatis wae. Omongan dogam Majalaya. Pejuang kita ini. Hidup juga senarna. Lami bisa. Ya tuh KBWS ini. Cuma tahun lebih. Ada sadayana umpan. Kan? Apa dia? Iya orang Lembang. Aduh, sabar tahun tak pernah ya. Mana gitu? Ngajaga ieu. Ieu buki ieu salah sasi. Siap. Tuh, di jalan aksesoris dulu. Sakrep lah hilap Suara Buana. Sakrep Buana. Cari saha? Ji. Duaan we. Dari jemput. Alhamdulillah rempeg acara Dago Parupuyan. Tengah jalanan ini saya ngomongin semua. Terus tuh apa? Atas mana? Tuh jemaren tuh. Ada teh nyuta damang. Tadi teh kan ditu heula. Aku punten salam ka sadayana. Parahan. Video. Mangga. Ngomong kansa Pupuhu Sunda Montekar. YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng siang majeng kasenten ribareng baperan sareng wajah Sunda abaihin ayeuna apa nuju di acara di Parupian oge sareng apa Surabuana ieu teh tadi teh bukan dikenal teh apa Surabuana ngamu mulai budaya Sunda tinggi marinya. Jadi nalungtik diri ngariksa awak di ayeuna teh lain keur diri pribadi oge. Jadi dina seni budayana oge kurang teh kedah dicokelan seni Sunda Buhun
kedah diangkat deui nya. Amin. Supados Rahayu. jeung budaya Sunda teh tetap baik. Rahayu. Rahayu, rahayu. Sampai Mbak Ihin. tapi tinggal lihat nanti apa teh. Ya, Abah.